dong, Be, sabar, Pan. Sabar. Kabel nungguan ni tanggal yo. Aduh, tata suku siata, jadi suwe ge. Suku di kadinyakeun, motor lagi nangumbah, pan dia nangumbah. Kajing apa? Aduh, potong si koeng. Ah. Lan lo nyaing cicing aja, Dok. Siap. Oh, cicing. Tungguan. Mana jing ya ojek? Ih, wih dia Chan. Wih, barang bagus ya. Neng, ngojek. Emang abang ojek? Neng, kurang ngojek. Emang Neng di mana deka mana? Oh iya mang, udah kok ceak. Oh, deka koceak. Hayo tuh urang anterkeun. Urang nyaho ya. Neng, kali Neng. Mang. Oke, dukun atuh mang, sampai rame ngojeknya. Make dukun kumaha Irfan maksudna, make dukun kumaha. Eta mang, sampai gitu supaya loba penumpang na. Bener, oh bisnisnya. Tapi di mana dukuna? Emang siapa boga boga? Hanya kacalo mang, ini mah nyaho bae. Urusan dinya nama sok bantut, yang nama tara bener aing, yang nama. Bener mana ya nama? Lah, ke belah. Ke bae, kumang ke bae. Anu soalnya can duit lagi can menang, duitnya can menang. Oh, bener lagi nya. Oh, yang bayar dukuna. Eta sia nyaho. Neng, gelis amat sih. Ih, urang jadi bogoh. Neng, cicing bae sih. Ustad, pan Pak Ustad pinter ngaji ya ho. Ya, aing boga ide karena Ide naon jang? ide neangan duit gampang Pak Ustad. Ide nandut gampang. Kumaha carana? Pak Ustad kan pinter ngaji ho. Terus naon hubunganna? Jadi Pak Ustad kan bisa ngaji. Jadi orang bohongan warga. Oke, warga kumaha carana kena bisa duit loba ke ka Pak Ustad gitu. Astagfirullahaladzim. Celo, kamu ngomong kayak gitu salah orang. Pak Ustadz mah embung. Ja, geus jelas eta mah. Asli nipu. Haram. Nyaho haram. Haram maren. Bau tingginya. Nyobain Pak Ustad. Mang, di mana ya mang? Orang nyari tempat sajian bayu. Bener oge nya. Oh sih emang ti tadi yo, geus di jembar urang ti isuk. Geus sewa jajan. Helah geus. Ayo, kasih mulai bantu dorong, naik pe. Ayo dorong. Geus kitu pe. Gas. Angkat. Terus kemana Pak Ustad ya? Ayo keraan tuh. Tidak. Aku tidak sudi melakukan itu. Ayolah Pak Ustad, demi kesejahteraan kita Pak Ustad. Tidak boleh, lo tidak boleh. Itu semua tidak benar. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Boleh Pak Ustad, kalau kita kepepet. Oh, ayo masih normal lo. Cokot, gerak. Di sini aja gerak. Aduh, noye. Berhasil ya. Mirna, tadi kandang embenya. Kandang embe kenawan atuh. Kan orang tadi lain nyokot embe nanya, mal helmna. Ih, enggak apa-apa, helm juga. Atuh, embeknya susah diambilnya itu. Kenapa? Ih, benang lah keduaan mah. Gitu kan tadi dia. Ih, naon na dietakan? Huluna. Heeh, nu dietakan huluna ya, sia huluna ya di dia. Kayak aing boolna di dia. Bisa eta dicokot mah. Embung ah. Males aing mah nyokot di ditu malingna. Soalnya udah bau kan tai kambing di situ. Ntar gue kenyahoan gimana? Ih, siapa teh nyaho? Eta embe tamu dijual gede jasa duitnya. Beli ke rumah rumah mah beli 5. Oh sih ya. Udahlah, kayak baik lah kalau ada bos curut. Nggak berani aing mah. Lebles ya. Capek lah. Masih ya sih mang. Kumandak dapat penumpang. Sanggup baik. Sia sudah ngomong sih tentang pangkalan ya. Geus jing di lah. Don. Apa yang tadi datang ke pangkalan? Dia. Lurur atuh. Geus. Capek. Siang euna poing
Didorong-dorong, aing ngedorong na risak. Terus orang kamen deui nengan mangsa deui. Di mana tapi nak? Mana ya? Nah, eta aya mobil. Kumaha? Udah gila eta aya budak kita jelema. Geus eueuh tah ayo. Kunci. Kumahnya? Geus atuh yuk urang bobol bae duaan. Bobol beheng sia telas goblok. Ih, pan sih ngegas ka aing. Hayang emang huluna ditimpuk ku ieu. Oh, wani-wanian sia. Kan sia anak gua terakhir. Sia kudu takut jeung aing mah tangan kanannya bersapa. Sia jang aing sarua. Sia ngakan nasi, aing ngakan nasi. Jeung naon atuh aing sieun ih. Kecuali sia ngakan batu, takarak aing sieun ka sia. Nyaho nya. Heeh, sia ulah bego-bego teuing jadi jelema teh ya. Ih, sia nambah dengekeun ya, aing heula. Masa sia preman. Aduh, sia lepaskeun ulah gandeng bego sia. Ih, atuh sia gandeng jasa. Mang, sebenarnya sih penumpang air pinggir jalan, cuman mamang cuma ngebut bae. Aing sering ke pangkalan ini mah. Aya. Wih, Pan. Pan. Mana? Tuan, Pan tuh. Ayo, mang. Tuturkeun ya, mang. Tuh, belum baris mang. Ayo, mang. Buruan. Bawa motor ulah. Hah? Bawa motor ulah. Muter lah, yang ngebut. Aduh, segera lagi. Udah tuh. Buruan. Ngebut. Lagi mang. Nih mang. Kunaon mang? Kurang. Cukup naon mang? Cukup manis melihat wajahmu. Anjay. Abo, bisa baik karbit. Ya saya tuh tulang nangka anjing. Yaudah bang, makasih ya. Aku masuk dulu nih. Iya, Neng. Pan. Iya, imahna orengan. Wah, kumaha? Hah? Jadi mang. Naon jadi naon? Nganjang sia. Ya, menyalahku sih. Awe gelis itu mah bogon ke sia. Sia geus sarua Ih, kolot. aing odem kolot ge. Ganteng keur ieu mah keur ngora. Lah, cahak ya. Keur ngora. Heuy, namanya kolot. Sabodo amat. Emang orang bagi, orang prepare. Atuh. Hah, geus teh ngoji mana? Kabar kita ngor ka TV lah. Ini ke mana? Jadi angin. Iya, tuh sing ada atunya. Oh, mang. Ulah geni. Jadi mah lakina buaya kabeh. Oh, moal gitu. Tuh sing ada. Ih, gena jasa sih tundun. Tapi masih mentah udah diambil bae ini. Nah, sama boga saha bege. Cokotan. Nah, kan milik Allah semuanya kayak. Bos sih. Mas atuh. Kare amat sih lembur. Pas kuburan. Ini mang. Oh, itu aku sama cesta we ho. Ini mah mulanya. Ah, atuh yang hayang jawe bagus gitu mah. Yang putih, mulus, bukna beureum. Kolot. Kolot-kolot kayak beuki keneh kawe mah, anu kitu mah. Kadeui bagus, Pan. Ih, Ini mah urusan anak muda. anak muda naon sih mah anak leutik keneh lah. Muda naon sih muda. Ih, pan dibeakeun sih. Si anu ngebeakeun nyalakeun aing. Pan aing kurang kumaha sih sia dita. Atuh engke nyokot deui. Hayolah lempeng bae. Kunaon sih eta jelema? Woi, kemana Jing? Sia kemana Jing? Sia ngedenger tak? Dia ngomong naon? Ih, bego jasa. Orangnya yang ngomongin kita anjing. Kita harus marah loh. Kita tuh preman kok digituin loh. Enggak terima jasa aku loh. Ih, hanya, ayo tuh gerak. Hoi, mana Jing? Tuh, kita disebut anjing deui. Terus apa yang harus kita perbuat sekarang? Hadiah Jing, bantuin aing. Ke dia. Ya sekarang yuk, sabarkan baik, kita bereskan. Ayo atuh. Dan siapa yang lamat? Gramir, hajar Bang Mir. kayak jasa lu. Ada. Udah. CS-nya lumayan yuk. Pas modern. Keren nih. Ini mana? Ayo ih. Wih, Pan. Non, Pan. Pan, kecil, Pan.
Wih, Pan, si Rana mau kelaan, Pan. Mang, ya ono tadi, Mang. Oh, Pan, lu tulungan, Pan. Pasain napasan lu. Emang kunaon, lo napasan. Bisa ono napasan, kan ber napas buatan. Tuh, sok laju bae sia nyari kesempatan sia. Batur keur daya upaya geus tulungan. Kan beton lo kana. Ayo atuh bareng-bareng, Pan. Ayo tak ke motor. Ayo. Pan, tarik tangannya, Pan. Kerunya awet, Pan ya? Pas kedatang pas nanya na yuk. Ini sih laju. Ayo. Tak kerja tah. Pan, senala ya. Senala 2 kieu ieu senala saya 0 hiji. Ayo bener gede ya, sak seru ya. Mang, gue mana Mang? Gimana ya? Tanduk dirinya kengenahan tak budak tah. Gimana ya? Ah, lambat ya Mang. Sayang tukang. Bisa. Eta mah mangka yang sia teh mah modus geus lu. Halah usah. Modus ya lah. Asuh kaburu. Nyelopot ya anak batur ya. Mana Mang? Ada. Mantap guna Mang. Sama Pak Ustad, jadi. Tolong. Jadikan daya tuh. Nah, Macem-macem siapa ayam mana? Mir. Mangsa deui Mir, udah ayo. si Neng. Misi sini bagi duit. Jak, kumaha ieu? Kemana tuh duitan? Geranon. Kalau nggak mau dikasih aku potong nih bogas ya. Hampura Neng, teu boga ieu. Duit mah. Ege rokok doang ieu, ge mah hutang. Ih, susah banget sih sia jadi jelema. Miskin. Yuk, pan ibahnya. Aduh, milih diri soalnya. Mang, bertekan Mang gitu. Panas itu mah, masih beli aja kita. Panas yang deket aing, lagi. Turun. Aduh, keren lagi. Udah amat sih. Assalamualaikum tuh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus, mana baik pan? Terus. Sabar tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon, Jak? Bang, ieu tuh kaya. Atuh ini mah ada urang, Mang. Alo di dinya. Atuh geus turun ke bawah jero, ubaran. Tadi na luka eta tah. Emang iku naon, Mang? Tadi es disaung, kurang es disaung pajangnya. Takunya namanya ketumpakan tah. Oh, sia. Urang, aduh wae di. Orang kan luka. Ubaran. Uy, labok. Bongan sase dek asup bae, batur teu mikeun ge. Diseur asup bae, labok. Hapus Mang sial. Kunaon, Jak? Henteu Mang, henteu. Aing geus teruskeun. Oh, atuh teu naon mah. Nuhun ya, tas anterkeun dia ya. Halo Mamang ya. Ubaran. Kan si infeksi eta nu salah tah. Ada aya telur darah. Ayo sih, kenapa sih di dinya? Udahlah, nggak apa-apa rokok juga ya. Coba sini rokok cepetan. Tawan siapa? Miskin. Ayo, kasih ya rokoknya. Kita siang bung. Maslah. Astagfirullahaladzim. Lo zaman ayeuna awewe macam kieu rupana. Oh, iya. Akhir zaman. Ayo. Korek bapak dari itu. Korek. Ayolah. Sia. Sia nyung bae sia, batur kena musibah nyeuleuh sia mah. Dasar sampai tekel sia. Ayo geus lah dari itu balik lah. Mangkal. Sial. Hei, keulah teh sendal batur. Tah sia nyeuleuh dimbalangkeun sia mah. Si Irfan, Mamang sholat maghrib yeuh, awas. Mang, akhipan duluan Mang. Antar ka mana? Mamang sholat maghrib heula, tuh. Mang, antar duluan Mang. Penting. Itu Mamang nungguan. Aing deuk jamaah, aing jamaah. Lamun sholat sorangan mah ganjaranna saeutik cenah, kan jadi kudu jamaah. Aing ganjaranna yang loba. Mang, urgen. Halo Mang. Kumaha ya? Tidak antar sok ngambek ya budak. Duh, aing yang sholat tuh tinggalin jadi ngatulah. Kira Mang, aing buru-buru ih. Itu gara. Tuh, geusin-geusan sholatna, aing kan nyontor sholat isin. Ayo. Sholat sorangan doang ya, nak.
Ih, pan Pak RT nyuruh kita ngerondanya. Aneh, pan urang nu maling. Berarti eta RT na pinter. Pinter kumaha. Iya kan itu abis baru banget ajan maghrib. Wih, maksudnya wow yang jalan yo. Si mak udah ngajak kadu tadi meureunnya. Nah, Kajula mah nu tadi teh nu awewe. itu bener. Abo, sia bego aing salat maghrib diajak nganjang sia mah. Itu menang pahala. Ihi, atuh salat heula karep nganjang. Kasih mah ayo terus. Baturan beje sia lain baturan embung aing lah. Ih, sia mah lain masalah eta, lain gitu, lain. Ih, atuh kumaha deui? Sia ngejelaskan atuh sependek-sependek gitu. Pan PRT nyahoan ya orang duaan preman. Jadi aman lah mau aya nu maling. Ya heueuh nya. Pintar itu. Heueuh lah pinter, cara sia goblok. Ih, pan sia ijadah sih. Geus teh ayo lah. Kebangetan sia mah Irfan kebangetan. Naon sih, Mang? Batur salat maghrib diajak nganjang sia maghrib kena ge atuh keudang ge atuh. Tas bisa. Sing bedas, assalamualaikum lah sing bedas. Batur sarolat kan meureun atuh. Bacot bahasa, Mang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon jang? Mampus cek nya naon sia batur mah salat heula cek ge. Maghrib geus nganjang si aing izin bajadina. Soal pijat soal tapi sih, aus dadan gitu. Ih, pan cicing basi ditanyana. Maaf ya, hampura ya. Mamang tuh salat maghrib soalnya tadi rada telat ge. Nembalan ieu nak kaju keluar. Alhamdulillah tuh mau mantu sholat maghrib mah. Daripada kita sholat maghrib tuh di jalan. Oh, ngaranna Irfan. Ai bagus atuh ai tas salat maghrib mah pan. Bagus. Wih, atuh iya dong. Ipan mah jangan pernah ingat sholat maghrib mah. Salah. Jangan bohong gitu. Bagus atuh ai kitu mah pan. Ieu ngomong-ngomong jeung si Mamang itu ai perlu naon ka dieu? Tadi orang di silaturahmi. Nu tadi tuh anu orang nganterkeun anak bonyok. Oh, nu tadi nya mah keur salat maghrib kene pan. Ipan tanggonan di dia tuh nya. Sakedeung nya diri tanggonan nya. Bapak nek kasepeulah nya ka jero nya. Emang. Aing mau tawar di kusia. Bentar aing ngomong ka dieu. Masa sih? Teu kadenge ku aing atuh. Budeg. Wabu, galak. Anjing saya dibelinya, ini dua itu. Amin. Mang, itu aja jangan diambil. Bung aing, diuk jeung meletik, sing ngetepalan meletik lah. Saya ini dibae. Ngerada kesel salah kasia. Wah, konyol ya. Assalamualaikum Pak. Hei. Mang, datang Mang. Woi, tolol. Jawab heula eta salam batur. Goblok sih nya. Iya, maaf. Waalaikumsalam. Punten perlu naon? Biasa neng, budak ngora. Yang menuling kayak cewek mah. Atau nandui. Bisa bes ya batu kerikil. Oh, rekulin. Mana neng? Mang, nunya tadi geus ditolongan. Tak masalah. Pahlawan pasti ada. Tenang. Tak mainan itu tak. Cuma dagu. Aing salat maghrib teu jadi gagal gara-gara sudah diajak ka dieu. Anu sia geus di dieu aing bang balerkeun kieu segala disebut-sebut daglog naon. Teu menang kitu atuh Maaf. Iya, sumutnya rada ngesel. Ya bangsa tuh. Oh nya geus lembah ya. Mampus siapan. Ya kamu kocak siapan. Mampus ya. Wah, itu. Bagus aja nah. Ini di baju mama gitu. Iri. Wih. Tuh. Si hayang aman Bung di dieu. Heuh sia. Hayang aman Bung. Emang pasti beakan mai. Woi, mun si hayang aman, bere aing duit ayeuna oge. Pan ayeuna mah aing keamanan ya jeung si Mirna. Nyaho teh sia. Heuh, geras sia. Bung bayar mas sia. Woi, gerak ka dieu dina. Tuh, yang kemarin. Aman dina. Ya, pokok duit nang 1.000. Nganjang sih mau duit 1.000. Gila dia lah. Ih, itu makan 1.000. Ih, ini 10.000. Masa sih 10.000?
Tanya. Enggak satu ya. Satu gerang lah. Numpang. Terus aman siapnya. Aduh. Gimana Ban, kerunya amat tinggal siapan. Nganjang mudu cerebu di Kompas ku awewe. Ku okem. Itu jeung mulai esbon yang nyawa sia jeung mulai esbon pan. Sia mudah esbon doang, meh bacot satu bau. Siap. Pantes seribu-seribu nih, yang merek emak, yang merek esbon. Ai termasuk wah marah bener maghrib geus marsum pijakeun kuy apa ustad pijakeun kuy. Lah iya si beteng tanya waktu deh. Ampun aing mah. Pacet pas cecet itu di ditu aya nu ieu aya nu masum. Non sih lawan ngomong nalahunan. Ieu tuh Pak Ustad aya nu masum tuh di ditu. Hayu urang gangguan, hayu urang gagalkeun mesumna. Astagfirullahaladzim. Anu mesum. Teu bisa igakeun. Heuh Pak Ustad. Itu aya. Hayu urang bubarkeun bae. Tengah aing mulus deui. Tapi anu mesum urusana ieu. Tinggalkeun urusana 45 kadosaan. Gampang, mus lagi gampang. Hayu tuh kumaha cara ngabubarkeun jeung ieu ngagalkeunna. Hayu geus tenang Pak Ustad mah geus aya urang ge. Hayu. Sepertinya ini cocok Nondo yo. untuk jadi ibu dari anak-anakku. Kenapa? Ente. Hei, si kumaha baik deui. Cenah geus sieunnan. Hayu. Kuat Pak Ustad tak kuat. Tekuat Pak Ustad tak kuat. Ih, teh urang eta mah lo. Lo, puntennya lo. Urang dek ieu lan, cabokeun, urang kepicirit. Hujan. Mantap yo. Naon nih pan hujan. Sok laju bae sia mah. Sebuting pan ieu balik. Sepertinya. Nah, kemarin. Oh, ya udah. Dekeun yo. Naon deui yo. Ivan langsung cepet nya peremnya. Mana asup? Man, guru tuh yo, aku bilang cangkel yo. Kanyan batur sia asup jero. Main cium-cium bae. Dasar sia udah petik pasum sia. Jangan beralik, Mang. Dek. Pak. Dek, belum pulang? Apa? Orang itu balik ya, Bapak ya? Atuhnya, itu sing adeknya. Sing adek. Kamu pernah hujan ayo? Tuh. Lebok tas ya. Susah tosor basi ya. Susah tosor beta lebok sia. Cium tak sia bol. Malu apa? Sing adeknya, Dek.